Wah, loba si karsum teh hayamna euy. Loba nu yopinu. Wah, can diiangkeun kabeneran euy ka dieu teh ulin teh. Rek mentah hayam, si karsum sugan dibere, piraku itu merek ka babaturan. Di mana kitunya, Cum? Oh, eta teh mana di urang rek ka imah. Ka imah. Cager. Alhamdulillah. Aing geus ganti profesi lah, saeutik-eutikeun we diajar kan. Iya, tuh urang teu usah mah. Teu usah ngasong we dina mobil ayeuna mah. Heeh, bener gak usah ngasong we dina mobil, ulah sok usah ngasong pamali era ku batur. Sakandangan meureun 2 minggu 3 poe deui ge dibangkat. Iya. Heeh. Tere panen tuh meureunnya. Ai panen makan pare. Urang kabeneran ulin ka dieu euy. Kumaha deh? Ayam aya keneh. Heeh. Cing telat minta hayam ka si Acum cing teh sasiti mah sugan cing teh. Saya jeung sorangan mah rek minta sabaraha hiji. Ulah mah sabaraha kumaha diberena. Meuli ya rek hiji rek 2 nepikeun ka 15 ge kop bae. Kop bae. Ayo bola bating malah bisi mentak rugi ulah. Bet moal da jeung babaturan ya. Mayahna mun geus dibere ku urang ulah asup ka jero, dang ayamna ngagerebeg. Oh, sok bak buliaknya, sok jadi stres meureunnya. Bebas urang mah kop urang mah. Siap lah. Hiji rek 2 rek sababaraha ge engkopnya. Nya, siap urang mah ka jero. Jero da bisa ngagerebeg. Atuh urang kudu kumaha di dieu? Urang da ayeuna rusuh rek ka lembur heula sakedeung bet kope da bebas lah mau curiga ieu urang mah. Urang nempokeun we di dieu nya. Heeh, sek nya nya urang tuluy nya. Sok. Duh, ieu teh ka jero ulah. Nek urang ari nyokot hayamna kumaha atuh ieu urang. Kope sing 15 ge lah moal loba-loba ting si mentak rugi. Urang kudu ditaneupo bae di dieu kitu. Oh, jadi kope sing loba ogenan beureun urang sok tempokeun beureun ku maneh ti luar, lain ek mere ieu. Dalamun mere mah beureun ku manehna gowat pangewakeun ka jero. Wah, ieu teh si Karsum teh bingung, urang mah mentak jadi bingung. Ieu teh ek mere moal kitu ari di dagoan di situ mere. Asa nama asa moal ada nyebutkeun ari ge ulah ka jero can sing ngagerebeg. Jadi dia tempokeun. Ari nempokeun unggul mah seubeul urang itu ditempokeun jahade. Emelah, anu si Karsum rek nanyakeun deui be.